Bebersih di jalan balikna langsung ngajemput barudak tuluy ngaheler pare jang persiapan mayar zakat fitrah. Nya guys, ieu teh dimimitian heula bebersih di jalan. Biasa we ieu teh bebersih jalanna teh bagean masing-masing da aya bageanana. Sana mah moal waka digawean ieu teh antepkeun we sina ku bapana barudak dibersihanana. Pek ieu teh si mamah jeung rombongan teh nyalalamper cenah hayu urang bagean di jalan. Urang bersihan cenah ayeuna nu batur mah geus bararesih. Hewe atuh mamah antepkeun da aya bapana barudak hewe sina ku bapana barudak dibersihan. Hayu we da ngalabring cenah ieu oge cek si mamah teh. Atuh hayu ari ngarabring mah. Singkat caritana geus beres we bebersih di jalan teh tuluy we ieu teh ngajemput barudak. Nya guys ai teu dijemput da karunya atuh da ayeuna mah geuningan keur bulan puasa. Lamun teu dijemput teh mah atuh da mana panas mana meureunan haus. Moh atuh da ka daerah abi mah geuningan nanjak karunya. Mana jauh deui sakolana oge. Keur mah ketang hari-hari biasa oge dijemput wae ieu barudak teh. Singkat caritana deui ieu teh geus nepi we ka imah tuluy we ti dieu teh ka bapana barudak ngaheler heula atuh. Heug cenah cek bapana barudak teh. Geuningan caritana teh ieu teh geus beres we ngahelerna teh. Tuluy we di dieu teh di tapian ku abi teh. Harinya guys ieu teh abi teh da geus mandi deui tapi kembae we mengpeung keur sumanget jadi we di tapian langsung. Nya guys ai di engke-engke atuh da sok horoream geuning lamun napian teh. Biasana oge sok tara langsung di tapian ieu teh lamun geus beres ngaheler teh. Mengpeung keur semanget cek abi teh rek di tapian we langsung. Ieu teh nya guys ngaheler jang persiapan mayar zakat fitrah. Puasa rada lila keneh oge kembae ari geus aya mah. Jongjon atuh ari geus aya mah. Tinggal we engke mah geus waktuna mah kari ngawadahan. Nya guys puasa teh teu karasa geuningan ayeuna teh geus 21 poe deui. Salapan poe deui meureunan ka lebaran ieu teh nya guys. Kitu bakat ku betah ieu di alam dunya teh jadi we teu karasa. Waktu ka waktu teh geuningan ieu asa nyerelek pisan. Nya guys mudah-mudahan we atuh sing sarehat dipanjangkeun umur ameh bisa lebaran babarengan jeung keluarga. Ngumpul ngariung jeung keluarga anu deukeut anu jauh sok rame teh nya guys lamun kitu teh. Sataun sakali geuningan kumpul ngariung kitu teh. Pokona mah hari lebaran teh hari yang ditunggu-tunggu. Kanu bade marudik mudah-mudahan sing dilalancarkeun sing disalalametkeun di perjalananana. Amin. Nya guys ieu teh alhamdulillah napian teh geus beres deui. Tinggal we engke rek mayar zakat fitrah teh tinggal nyiukan. Alhamdulillah jongjon ari geus boga jang mayar zakat fitrah mah.